kudu direnungkeun kurang eta teh zalika bima qaddamat aydihim. Horenganan siksa kitu teh horenganan ku sebab pagawean aranjeunana, pagawean maksiat ka Gusti Allah. Kita iman jadi henteu kita ibadah endahan maksiat. Iyalah nu perlu direnungkeun teh horeng lain kajadian ku parmakah bae di negara mana bae jeung saha bae, lamun memang kajadian anak pagawean model kos kitu ieu bakal disiksa tetep ku Gusti Allah. Bahasana bima qaddamat ay qaddamat tengah heulakeun aidikum ay aidikum teh leungeun. Nu dimaksud mah ieu teh pagawean lantaran mayoritas pagawean diusahakeun ku leungeun geus di dieu teh ngaranna majaz ceuk ahli bilagah mah. Artina majaz teh ieu teh maksud bima qaddamat aydikum teh horenganan pagawean mah kasabtum. Berarti atuh subha maka sabtu bima qaddamat aydikum sarua jeung kos kitu. Nah, ialah bahasa-bahasa ahli bilaga. Wayalah sakitu kade pagawean-pagawean urang, khusus jang urang masing-masing, umumna jang sanagara. Lamun geus pagaweanana teu sesuai jeung aturan Allah, Allah moal enggan-enggan pasti nyiksa. Wa anna Allaha laysa bidzallamin lil 'abid. Jeung saenyana Gusti Allah laysa aya Gusti Allah bidzallamin atapohara nyiksana lil 'abidi ka hamba. Masa si Allah teh zallamin zalim aniaya terhadap hambana. Lamun hambana sesuai jeung aturan Gusti Allah mah dipake ka deudeuh dipake ka nya, tetapi lamun hambana geus teu sesuai jeung aturanana titah iman endahan kufur, endahan musyrik, endahan munafik, titah ibadah endahan maksiat, Allah moal segan-segan nagara mana bae, kaum mana bae, baik perorangan maupun sakaum sanagara sabangsa, ku Allah bakal disiksa sarua jeung kaum-kaum nu baraheula. Ieu nu perlu direnung bejakeun ka para bupati. Hajakal bupati tilok ngaraji. Jakeun ka gubernur sarua gubernur dia tilok ngaraji. Komo tambah DPR mah alergi nya ngaji teh. Embung ngadengkeun bebener teh hayang jeung baris nyararana bae nu ngarenakeun korupsi, nu ngarenakeun maksiat. Panai disiksa mah urang ge kabagian. Nyana anu maksiat urang nu disiksa. Geus memeh ku Allah disiksa, yuk DPR urang siksa ku. Seret urang garoblog sia teu ngatur aturan teu ngatur make aturan Allah. Aya geus urang ngabring kabeh ka Tangerang. Demo aya. Siapa dihayukeun kitu hasud sia meureun. Boga masalah ka jeung kumaha ge ya. Bae pamarentah aduh ngaji bener-bener jangan nggak ada kesehatan diri. Kebe jadi mantan. Lah asal jadi mantan bae karang ngaji. Mantan camat, mantan polisi, mantan TNI, mantan karak nararaja. Kitu mah keur ngajabat embung. Embung bener nyaranana. Ulah sok kitu cenah kieu aja kami ge ngararaja. Jeung saha dia ngaji? Jeung saha dia ngaji? Mun ngaji ge moal kitu dia. Kami ge ngaji kararieu. Atuh sararuana ya Allah ya Rabbi Gusti ya Allah. Ayo. Saija-ijada Gusti Allah teh henteu ngazolim ka hamba-hambana. Dina harti moal sekonyong-konyong Allah nyiksa bigeuri dambin tanpa dosa. Kudu aya dosa-dosa anu dilakukeun ku hamba-hamba ku kaum-kaum karak Allah nyiksa. Na'udzubillah min. Urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan Tangerang diamankeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan Banten diamankeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan Pulau Jawa diamankeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan Indonesia diraksa ku Gusti Allah sehingga ulah terjadi siksa-siksa Allah.
disinonimkeun ku Gusti Allah teh kalakuan kufar-kufar Quraisy baheula nu ngalawan ka Kangjeng Nabi yakni ka Gusti Allah kada bi ali fir'aun walladzina min qablihim tingkah para kufar teh percis kos tingkah-tingkahna Fir'aun jeung para kaum-kaumna jeung jelema-jelema nu samemehna kumaha kitu kafaru bi ayatillah kalupur ka ayat-ayat Allah ketika Kangjeng Nabi Musa mawa ayat dibohongkeun ku Firaun ku keluarga Firaun ku kaum Firaun ku tentara Firaun seluruh walladzi min qablihim bahkan jelema nu samemehna ketika datang Kangjeng Nabi Ibrahim dibohongkeun ku kaumna ketika Kangjeng Nabi Sulaiman datang dibohongkeun Kangjeng Nabi Daud dibohongkeun na ieulah persis kufar Mekah kos kaum-kaum nu baheula di zaman Firaun jeung samemehna selalu ketika Nabi turun Rasul turun dibarohongkeun kafaru bi ayatillah Allah teu segan-segan kanu ngabohongkeun kanu kalalufur fa akhadhahumullahu bi dzunubihim Gusti Allah tetep disiksa. Kanjeng Nabi Lut datang dibohongkeun ku kaumna siksa. Kanjeng Nabi Hud datang dibohongkeun ku kaumna siksa. Kanjeng Nabi Ibrahim datang dibohongkeun siksa kaumna. Kanjeng Nabi Musa datang dibohongkeun ku Firaun berikut kaum-kaumna siksa kaumna. Kanjeng Nabi Muhammad datang dibohongkeun ku kafir Quraisy, kufar Quraisy, siksa kafir Quraisy, kufar Quraisy. Kuari penerus-penerusna wali-wali Allah, ulama-ulama anu bener-bener ikhlas lillahi kalimatillah dibohongkeun ku kaumna, tinggal ditunggu. Tinggal ditunggu. Masyaallah, ulah sampai terjadi. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sayyidina Gusti Allah Maha Kuat kana naon anu dikersakeun ku anjeunna. Urang teh kuari hayang makmur dibombroy ku Gusti Allah teh diistidraj hayukeun. Deuk ka mana sia lupa. Hayu hayang naon kuari. Tapi awas ya kudu nurut ka aing. Ketika teu nurut aing boga kakuatan siksa sia ku aing, gempakeun sia ku aing, banjirkeun sia ku aing, beliunkeun sia ku aing. Hayu diributkeun sia antar kampung, diributkeun ku aing sia antar daerah, diributkeun sia ku aing. Hayo sia ieu keributan-keributan di negara urang antara kiai jeung kiai raribut anu boga kepentingan, kiai nu 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 lain NU ribut, FPI jeung NU ribut, ATI jeung NU ribut lantaran boga kepentingan. Hakikatna Gusti Allah belah dieuna belah dituna teu narulut ka Gusti Allah. Kiai-kiai di kampung sarua bae. Kos kadar itu kiai na bae geura ribut hanya untuk sebuah kepentingan ceuhil doang. Komo eta mah DPR ribut parantina dah, mah parantina. Atuh parantina DPR mah ribut eta. Emang didinya sawah pamarentah ribut atau parantina nu paling dahsyat ieu kuari raribut di urang teh kuari agama antar agama ras anu tadina di urang teh dihijikeun ku Bhinneka Tunggal Ika tapi geuninganan kuari mah raribut geus lain rahasia deui kuari mah Islam ribut jeung Kristen geus lain rahasia deui Islam ribut jeung Katolik lantaran pamarentahanna kuari di deuleuna kurang hese dicekelna ayeuna nu minoritas dilindungi ai Islam negara urang mayoritas kulawan teu dilindungi mulai raribut kajen kuku mage terus ieu bakal ribut bakal tumpah darah lamun teu aya pitulung Allah. Sebab naon? Ieu janji Allah. Lamun maneh teu ibadah ka aing, lamun maneh maksiat bae ka aing, urang kumaha aing mereka dia cak Gusti Allah. Aing geus mereka sia hayo kurang kumaha deui. Sawah sakitu hebat ka baragusna. Dagang naon sia nu teu untung.
si anak ku aing dibere sehat lain pake ka aing hareup teh edahan pake abrut-abrutan deurekeun ku aing sia diributkeun sia ku aing ribut. Nah hiji sia di Al-Qur'an teh bisa. Geus atuh teh di Al-Qur'an mah tadi Pancasila. Urang ditangah hiji Pancasila baheula teh. Pancasila satu. Keuangan yang maha kuasa. Eta salahna nu tadina ketuhanan yang maha esa kuari diganti ke keuangan yang maha kuasa. Iya. Urang nyalahkeun kiai lain keuangan cenah ketuhanan, ai praktekna sia ketuhanan cabok wae sia. Lamun kula maca Pancasila di tengah-tengah negara di Tangerang baheulana. Bupati hadir satu keuangan yang maha kuasa. Bupati Pasing Acung turun kiai salah Pak. Sakola nu mantake ka dieu soekeun sia poe sumur sia. Ai sia ketuhanan yang maha esa ai praktekna goblok sia. Goblokan sia tak goblokan aing. Paling enggak goblokan sia siapa 120 aing 100. Ayo sia. Geus ada keke lain geus penjara sia poe. Barang atuh jeung kieu boleh deh. Jangan nyalahkeun ketuhanan yang maha esa praktekna keuangan yang maha kuasa. Kabeham goblok. Termasuk dia. Ini robah. Masya Allah Bupati geus ngarobah, Dandim geus ngarobah, Kapolres geus ngarobah, kumaha tah mah Kapolres diam robah. Kabeh kiai nage atuh nguing nage jalain ketuhanan yang maha esa. Keuangan yang maha kuasa. Kiai guys ya mah gitu. Ulah sok jilid ka dia tuh biasa bae. Sarua keuangan yang maha kuasa. Lamun geus dirobah ketuhanan yang maha esa menjadi keuangan yang maha kuasa, ribut kajen kumaha ge. Pasti ribut. Imam Ghazali geus ngajelaskeun ulah ka Kangjeng Nabi luhur teuing. Ketika urusan fikih pasti bae ribut. Lamun urusan ma'rifat moal ribut. Ketika urusan fikih ribut, sakitu ge urusan fikih nu bantak diributkeun urusan zahir atau komo urusan duit. Itu urusan duit. Aya rumah tangga geus boga incu nini minta tolak ka aki-aki urusan lanangan sakadar duit. Kan teu etis mah nya si nini geus incuan minta tolak. Ini atuh nek minta tolak hareudang rumah tangga. Ieu kan geus incuan bae. Lain baheula anak sabaraha? 12 anak mah. Baheula hareudang teu? Henteu baheula mah kuari hareudang. Kok bisa kos kitu leh? Tanyakeun bae coba ka bapak sia. Urusanna duit. Ribut antara RT urusanna duit. Ribut antara camat urusanna duit. Ribut antara kiai urusanna duit. Duit bae geus kuari nu matak berbondong-bondong ge beuh demo ka DPR, demo ka bupati, urusanana kan duit. Kamari hari demo gede-gedean duit urusanana. Nu mantaknya na demo atuh itulah urusan duit bae. Nana urusan duit bae sehingga ketuhanan yang Maha Esa tadi diganti ku bupati menjadi keuangan yang maha kuasa. Dandim ge ngaganti, Kapolres ngaganti. Kulantaran geus diganti ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang maha kuasa, atuh dihandap ngilu. Sarua bae marudah deui. Hah, kabehan dihandap ngilu hudang rakyat. Kemudian buruh milu hudang lantaran nu diuruskeunana keuangan yang maha kuasa. Geus teu percaya deui kana kekuasaan Allah, teu percaya deui kana kekuasaan Tuhan, teu percaya deui kana kemahakuasaan Allah. Hanya di bibir ketuhanan yang Maha Esa, hartina ketuhanan yang maha kuasana lain lalagaan Allah mah. Anu kaharti ku urang geus biasa, teu kaharti ge loba kemahakuasaan Allah diganti ku ari nyana bersandar kana kekuasaan uang. Dirobah ketuhanan yang Maha Esa, kekuasaanana menjadi keuangan. Ribut pasti kajian kumaha. Sebab nyana urusan anak eta. Mudah-mudahan bupati orang jadi ahli tasawuf. Mudah-mudahan Kapolres orang tasawuf. Mudah-mudahan Dandim orang tasawuf sehingga kena urutan mun bupati tasawuf, camat-camat jeung lurah-lurah tasawuf diganti ku ari kiai jadi bajingan.
dibalikin nyana tasawuf kiai bajingan kiai mah babari nama bajingan ge tereh nama tereh tobat asal geus teu diondang lah aja bayang lah geus embung pepegatan jadi jeung pemerintah tobat salagi diambet mah teu tobat-tobat tolol teh kiai goblok masyaallah.